Tos sababaraha dinten di Jogja teh cuacana nuju henteu karuan, kadang hujan, kadang panas, kadang aya angin kenceng. Ieu kamari kan nuju aya angin kencengnya sababaraha dinten ieu teh sampe-sampe nyebabkeun tangkal gedang mitoha abdi ieu rubuh gara-gara angin eta. Nya tos atuh ku abdi ieu bade diguntingan we kanggo para hayamnya lumayan kanggo cemil-cemil hayam. Da hayamna oge seneng karena dedaunan teh. Unggal dintenna ge da ku abdi teh sok dipasiean dedaunan nya, kadang daun cau, terus kadang sayur-sayuran anu ti pasar abdi nuhungkeun sayuran anu tos teu layak emam lah gitunya. Ya pokona mah lumayanan bae nya kanggo hayam mah naon wae ge da diemam. Keur ueur-aur parab teh malah nimu rejeki atuh nya ieu abdi nimu endog 2 lumayan alhamdulillah kanggo digoreng. Emameun murang kalih lah ieu mah. Anggeus maraban hayam teh ya abdi bade panen cabe. Mumpung tos rada seueur oge nu bareureumna nya lumayan wae lah kanggo nambihan kanggo masak sambal anu teuing iraha nyambelna oge. Nya tos atunya sampe dieu wae video abdi. Hatur nuhun nu tos nonton. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.